Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh nya satulina boh si Bujil boh Mang Dasma reureuh heula di lemur teu buru-buru ka Bandung dan niatna gerek niiskeun pikir rek ngadon titirah sabada manggih tunggara anu kacida beratna lain berat nanggung berat migawena tapi berat ngabang baluhan batin anu pohara matak hariwangna. Mitra kaum dangu aya Mang Dasma jeung Bujil di lemur teh tatanggana ge nya jadi panasaran naon sababna eta nu duaan araya wae di lemur. Biasana sok balik pilih genti teh ayeuna mah balik bareng bari jeung teu buru-buru init deui ku Mang Dasma jeung si Bujil diterangkeun sabalakana. Atuh geus kahartieun mah loba nu milu mikarunya jadi simpati Pak RT jeung palebe mineng nyorog ngobrol pas sore ngadon nyaritakeun pangalaman nu mulang ti kota. Cag urang tuna heula. Ayeuna urang malikan kaayaan di kota Bandung. Saditinggalkeun anak ku Mang Dasma jeung si Bujil, Mang Ujer jadi gagantina. Sagala rupa urusan direngsekeun ku Mang Ujer, dibantu ku Mang Sada jeung Wasa Katut Ijon. Usaha teu kaaneg, teu bangkrut, na diteruskeun sakumaha biasana. Nu ngider teu eureun. Boh awewe boh lalaki unggal poe terus maju sakumaha biasana. Mana komoda ayeuna mah dunungan darsa geus eureun usahana. Sabab ditahan ku polisi sarta teu kabejakeun kaluar deui. Atuh puguh nu ngajual teh ayeuna mah mereg ka Mang Ujer kabeh. Nu sanasib mah kadinya ngajualna teh. Pangasilan unggal poe beuki tambah. Barang beki loba rupana Mang Ujer jeung baturna bunga sabab usaha teh aya onyoina tinu geus-geus. Kocap dina hiji mangsa pas sore harita teh Mang Ujer jeung kanca-kancana dariuk dinu iuh bari ngobrol ngalereng ngidul sagala dicaritakeun. Geus rek 4 poe Mang Dasma balik nanya. Tapi ka wayah kieu teh tapi nacan aya ka dieu deui. Boa-boa terus geuring ya. Oh, kira aku betaheun kene we meureun. Pan bebejana kawing hayang titirah heula cenah. Sada. Nya tapi lila teuing Jon. Labar ye perusahaan keur meujeuna maju. Dulungan si Darsa bangkrut langgananana. Ngaleut ka urang pan. Nyakun bae dang kege datang. Ya benar. Naina masih tenang heula. Isuk pagi toge datang geura. Tulus isukan iang ya. Aduhnya tulus ada. Eta barang geus namru kitu. Lamun tulus kuring moal ngider ya. Ya ulah tuh. Da moal aya nu nguruskeun meureun. Heuh moal lah. Senangnya jasa Mang Dasma ye jeung si Bujil teu nyana sukana moal kieu
mana horeng bener omongan kolot teh ya. Kumaha gitu Mang Sada? Bareto basa Mang sok leukeun mulungan ilmu ti kolot. Kungsi ngadenge papatah kieu. Pangeran moal ngarobah nasibna hiji kaum atawa hiji golongan lamun eta kaum teu ngarobah dirina pribadi. Ayeuna pan bukti ka urang. Bareto urang teh ngan ukur tukang mulung. Bari nu untungna batur. Sama sakali teu boga niat hayang ngarobah nasib. Karena kaayaan anu leuwih hade. Da heuh bodoh teh ya. Kitu. Buktina ari urangna boga tekad hayang ngarobah nasib masa tak terus diperjuangkeun. Teu burung bukti nyata ngawujud. Nya ieu buktina bisa robah nasib urang teh. Teu gumantung ka batur, tapi bisa mandiri babarengan deui. Nya heueuh bener eta teh Mang. Nya kaharti eta kabeh euy bener. Tapi najan geus ngajadi ngabukti aya keneh we beberat urang teh. Nu ngariung nanya meh bareng naon cenah. Ngawangun mah babari euy. Tapi miarana nu hese teh tak urang ge kudu bisa mempertahankeun ieu usaha. Sangkan langgang ulah aya gogoda. Ulah aya karuksakan di pihak urang. Carana jeung sasama anggota teh kudu tetep bela satia. Silih percaya ulah aya anu kemawani ngajual ka pihak sejen. Ulah aya anu hianat, aya untung sorangan. Ngan anu berat teh euy, urang can boga tempat anu matuh. Sabab ieu mah tanah pamarentah. Jeung desanya mah ieu teh teu meunang dicicingan. Cek Mang Ujer bari papatah. Atuh mani carolohok babaturanana teh. Naha Mang? Sada. Piraku teu ngadenge beja, piraku teu nyaksian sorangan. Komo nu purah ngider ka unggal tempat mah. Ayeuna teh keur usum penggusuran. Kios-kios anu teu merenah pan dibalongkar, dipindahkeun ka tempat sejen nu disadiakeun ku pamarentah. Bangunan-bangunan sisi rel kareta api, sisi susukan, pan loba nu burak-barik. Wangunan anu di sisi Cikapunung, loba nu diruag dibersihan. Sabab gawirna dibangun keur ngandalikeun banjir. Tanah ieu ge tanah nu dicicingan ku urang ge pasti kana kitu ieu teh. Cek Mang Ujer bari nu nyuk ka handap. Jep sarerea jempe. Ngahuleng ngadenge katerangan di Mang Ujer kitu teh. Sabab bener geus loba beja sarta geus nyaksian buktina loba wawangunan kumuh anu dibongkar ditartibkeun. Cek kumaha ngungkulanana ya. Nya teuing atuh. Aduh. Beungi teu ngarti teh kudu kumaha ye, Mang. Cek ijon deui. Nu sejen mah jempe teu aya anu ngomong. Katerangan ti Mang Ujer bieu nyerep kana ati sanubari. Jadi bahan pamikiran anu daria. Ku sarerea kabayangkeun naon balukarna engke mun nya aya kajadian kitu. Anu bisa neguh kabeh ge bingung. Kaayaan beuki burit langit hieum cakueum. Kaya bentang anu tembong. Lampu-lampu listrik di jalan geus harurung. Kitu deui anu di gedong-gedong jeung toko. Lampu mobil ting barasa tinggarung bangun rusuh. Mang Ujer jeung baturna masih kene gunter ngobrol. Da geus kitu saban poe memeh sare teh sok ngobrol ngariung. Sempal guyon gogonyakan. Ngan ayeuna mah teu kaciri sukaseuri. Sabab Mang Ujer nyodorkeun pikiraneun anu daria. Jadi ngobrolna teh dinas. Wanci sareureut kolot. Kakara ting kolesed terus sarare tibra.
Di alam impian bapangi deui jeung kasusah. Kasieun nu tadi jadi pikiran mengaruhan kana impian. Meh rata-rata ngarimpi goreng. Kacaturkeun isukna kahariwang Mang Ujer teh kawas-kawas rek ngajadi. Ngawujud ayeuna pisan sabab anu sanyana mah samemeh Mang Ujer nemrakeun isi hatena teh manehna geus leuwih teh heula ngadenge ti tukang beca yen daerah eta asup kana daerah anu rek ditartibkeun ku pamarentah. Ngan Mang Ujer teu geruh bisi anak buahna gareuwah reuwas. Tapi jigana bae ayeuna mah geus teu bisa dihalang-halang deui sabab geus tepi kana waktuna. Harita teh isu keneh geus datang jeep nu ditumpakan ku sababaraha urang nu make pakean saragem. Reg jeep teh eureun jerut nu tumpakna tarurun. Nu saurang mah langsung muru ka Mang Ujer. Nu harita keur diuk bari moyan. Nenyokeun babaturanana nu geus saged rek init usaha. Mangsada jeung sababaraha urang sejena keur babahanan rek naekeun barang jualeun. Punten. Ceuk Ise mah bari nyuplak topina. Oh, mangga. Bade aya pikersaeun naon, Pak? Cek Mang Ujer bari cengkat. Rada olohok aya nu datang bari jeung gining teh. Saha nu jadi kokolot di dieu? Mang Das mah gitu Bapak. Nanging nuju teu aya di dieu. Upami aya naon-naon mah suntiasa ka abdi gitu Bapak. Oh, naon ari kitu mah? Eta saya mah ngodok saku ku siwel teh ngabijilkeun surat parentah. Terus ditemongkeun ka Mang Ujer bari pok ngomong deui. Sim kuring kenging tugas kanggo ngadugikeun bewara ka sakur anu ngancik di ieu tempat. Mugi janten uninga pageto ieu tempat bade ditartibkeun. Sim kuring ngawartosan ti ayeuna. Enggal geura beberes. Ieu tempat kosongkeun sagancang-gancangna. Sabab bade diayakeun panartiban ngeunaan tempat-tempat kumuh demi keur kepentingan pangwangunan. Tak kitu maksud sim kuring. Poma ulah henteu diperhatoskeun sabab ieu tempat lain tempat anu hade pikeun pamukiman. Ieu tempat kudu bersih, kudu kosong supaya sehat tur endah oge pikeun ngajaga kemungkinan sajana. Mun di dieu loba runtah, brag-brag bugrug ku barang anu teu puguh, salian ti sareukseuk oge matak ngabalukarkeun bahaya banjir. Sabab walungan kasaeur ku runtah. Mitra Mang Ujer mani ngahuleng ngadenge kitu teh. Mani asa dibentar gelap tengah poe. Sajongjongan mah teu ngomong colohok teh kawas anu teu ngadenge naon-naon. Jajantungna ratug hatena pating sareblak. Susah anu taya papadana, bingung anu pohara bangetna. Ayeuna aya keneh waktu perak beberes heula. Ngan dina waktuna kudu geus beres. Bersih. Kitu nya. Permios ya. Cek eta patugas leos init teu nunggu jawaban. Mang Ujer jajab ku paneuteub. Bari kerung semu bingung. Celak eta semah kana jeep gerung-gerung biur init. Les teu katenyo Mang Ujer nepi ka ngarahuh. Aduh, karek ge kamari dicaritakeun ayeuna geus datang beja anu nyata ngabukti. Ngimpi aing teh kitu. Cek Mang Ujer ngomong sorangan. Terus ngegel curugna gurubug nyeri sidik lain ngimpi.
naon Kang Mang Sada nyeng sirikin nenyok Mang Ujer ngagurubug deh Sada kadi euy Mang Ujer ngagupayan Mang Sada nyamperkeun gek diuk dina peti nyerenge minta iurannya biasalah ngerti kuring ge lain sia Sada lain minta iuran bieu mah tapi mawa beja anu kacida mata keluasna anu ku urang teu dipiharep tapi takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar kulak cangeum bagja awak geus dialas ti ajalina naon tujuan akang teh kuring teu ngarti yeuh cek Mang Sada olohok teu ngarti yeuh Sada jelema anu bieu datang mawa beja pikareuwaseun kamari diobrolkeun ku urang euy ayeuna jadi kanyataan diusir lain kitu basana da memangna urang nu salah yeuh kumawani nyecingan hiji tempat anu lain milik urang ngan dina prakna mah rek diusir rek ditulung rek kumaha wae eusieuna mah sarua kudu ini ti dieu euy huleng Mang Sada ngahuleng miraga meneng kawas anu teu percaya kana omongan Mang Ujer lila-lila mah Mang Sada luak liuk nempoan babaturan anak nu geus les arinit rek usaha nu aya keneh ukur sababaraha urang nu rek babantu naekeun barang teh Sada ieu beja kudu buru-buru ditepikeun ka babaturan yeuh tapi geus arinit Kang nu aya kumpulkeun alusna ulah ayeuna yeuh engkewe lah lamun geus naekeun barang kana truk mun ayeuna mah bisi ribut digawe moal bener bisi pentak cilaka keun saeuleanan mah nu nyaho teh urang duaan we lah cek Mang Sada bingung geus ngancik dina pikirna hade kitu ge atuh tapi geura siapkeun barang sakedeung deui truk bakal datang geus siap Kang mitra kaum dangu panon poe beuki luhur panasna mimiti karasa kaayaan kota Bandung mangsa harita beuki rame nu lalar liwat balawiri nu make motor make mobil nu leumpang oge loba tegung silila gerung-gerung reg aya truk anu geus ngabaku datang Mang Ujer teu pati berag Mang Sada beda jeung biasa aya truk teh teu bungah bet kalah kasedih jadina teh Dek siap truk datang siap sok buru cek Mang Sada marentah ka babaturanana manehna ge cengkat rek mantuan wasa jeung ijon jual-jual kitu deui nu sejenna teu loba omong da geus biasa terus naekeun barang kana truk nu can ngadenge kana beja pikasediheun mah bisa digawe bari sempal guyon gogonyakan tapi Mang Ujer jeung Mang Sada mah alumnaker digawe oge sahayuna teu kacatur lilana anu digawe urang kocapkeun bae geus rengse Mang Ujer jiga anu baluweng teu daekeun init kalah nitah Mang Sada jeung ijon atuh terus duaan milu kana truk Mang Ujer mah kalagek diuk dina bangku nyarane bari ngalamun katenyaeun kuasa terus nyamperkeun gek diuk gigireunana emeh ngomong nyusut heula kesang naon Mang gering aing teh jang teh ke naon-naon Mang mah tapi asa beda jeung biasa kunaon Mang ingat ka Mang Dasma jeung ka si Bujil ngabet ka malinaan teuing balik teh nya heuilah datangna Mang Ujer kalah nyaritakeun nu lain-lain ahna kawas ka budak wae tu keun da geus karolot jeung dieu teu kudu melang paling ter ieu maranehna majigana bae can seueuh reureuh
can cacap namplokeun ka sono ka kulawargana kitu juga nama cek kuasa polos we nyaritana teh da can boga pikiran naon-naon nya kahardi kumang oge tapi jang mun manehna teh buru-buru dadang kumang teh teu kabayangkeun akibatna yeunah kumaha engkena asana teh heueuh aja teh mani murubut teu aya eureuna sok kawir yang hareupan narik ieu teh cek Mang Ujer geus mimiti nemongkeun eusi hatena atuh bengong wasa teh heraneun nya naon Mang wasa jiga nangan semedieu usaha teh euy sabab mun teu buru-buru diakalan mah kumaha boa dan wuluh bisa ngawujud deui can karuhan menang tempat anu sajena memang teh ngalamun wah kitu eta mah kapangaruhan ku obrolan peuting meureun Mang cenah batur mah digusir oge nah memang salah tempat teu merenah kios-kios dibongkar kena ku pelebaran jalan meureun imah-imah nu narang klek hisi gawir Cikapunung digusur pantas da matak sareuk katanya ona oge jeung matak ngaganggu we kana kasehatan kana lingkungan jeung sajabana kitu meureun Mang jiga nama yeuh wasa nasib sarupa kitu teh ayeuna tumi baka urang ayeuna teh kitu tah sok banyol Mang mah nu bener Mang wasa can berjaya paling tadi nyaksian aya patugas datang tama minta sumbangan lain biasa lain minta sumbangan tapi ngabejaan eta teh yen urang kudu buru-buru pindah sabab ieu tempat rek ditartibkeun kutan wasa olohok ayeuna mah hatena nepi ka ngalenyap atuh dah kurang jalan gitu wasa yang teh anu pamungkas meureun euy sabab isukan kudu geus pindah pake itu kudu geus kosong mun aya keneh ku petugas bakal dibolak-balik wasa ngahuleng manehna kungsi nyaksian para petugas keur ngabongkar kios-kios padagang kaki lima teu aya nu mangga pulia atuh komo tempat manehna nu memang matak sareuk kalotor teu puguh aturanana kacipta ku manehna bisa kumahaeun teuing keur kahareupna malah sok aya lamun petugas keur ngabongkar teh make jeung anu protes nepi ka gelut jeung petugas padahal manehna teh teu sadar yen sakumaha anu keur dilaksanakeun ku petugas teh demi kenyamanan ulah sareuk-seuk tapi nya kitu sok aya anu banel sok aya anu kurang jejeuhan majarkeun teh mah cenah teu nyaah kanu leutik jeung sajabana. Aduh, kumaha tuh Mang? Wasa dengdeng nama jadi teu wasa rek nyarita panjang-panjang teh. Wasa nu aya mah bejaan ayeuna pisan euy. Keur usaha bejaan ke pas sore. Urang teu bisa baha sabab ieu lain tempat urang tapi milik balarea, milik nagara ieu teh. Aduh. Disangka ieu. Beuh. Kumaha urang teh atuh Mang? Wasa tungtungna semudareuda. Mang Ujer teu ngomong deui asa teu aya gunana ngomong oge. Atuh akhirna mah wasa ge jembe. Manehna ngahuleng mikiran nasib anu tumiba ka dirina jeung babaturan. Beurangna jebul mangsada jeung Ijon datang. Tika jauhan oge geus kanyahoan Ijon ngalenghoy bangun lungse.
lain lungse bakatku capek tapi hate gerlong kewang. Pikiran pusing dagis di bejaanku mangsada. Barang jol teh terus we ngalamun. Ari Mang Ujer jeung mangsada badami sakedeung. Urus-urus ngeunaan duit hasil ngajual barang. Lumayan mucekil sabab rada loba yang barang teh ngantang tu matak nineng. Matak melang ningalkeun. Sabab isukan mah geus moal bisa kikituan teh. Pas sore Juljol anak buah Mang Ujer daratang. Kabeh hasil usahana teh teu aya anu lengoh. Atuh buru deui barang teh namlu da memang dihaja dibawa. Mang Ujer ngahlas nenyok kitu teh. Sabab geus kasawang bakal mubah hasil usaha poe ieu mah. Saeungeus daratang kabeh. Anak buah Mang Ujer dikumpulkeun malah mah kolot budak. Awewe lalaki dikumpulkeun kabeh. Menang aya nu tingalin. Rob kabeh ngariung sorot panona nembongkeun anu panasaran. Dumeh Mang Ujer jeung mangsada kate nyok bangun alum henteu bungah kawas biasana. Saha anu sadatang? Geus kumpul Kang, teu aya nu tinggalin. Emal mangsada nu sejen mah jembe teu ngaromong. Batur. Dengekeun sing saragap. Kuring teh aya picaritaeun anu kacida pentingna. Poe ieu poe pamungkas pikeun urang sabab tadi ka dieu aya nu datang. Ngabejaan yen urang teh kudu pinah. Ieu tempat kudu dikosongkeun. Mitra kaum dangu Mang Ujer dina cacaritana hampir rek bedah. Teu kuat nyelek dipicirikeun lantaran asa wararaas. Manehna saolah-olah poe ieu teh ngarupakeun poe anu pangakhirna. Atuh balad-baladna barang ngadenge kitu ti Mang Ujer. Hampir kabeh ngajenghok. Jadi eueuh kakuatan bikin ngabantah. Sabab urang rumasa numpang. Jeung deui nasib kieu teh geus leuwih ti heula tumiba ka dulur-dulur urang. Nu leuwih kuat kaayaanana. Tapi tetep batur ge teu aya anu sanggup ngabantah. Sabab ieu mah rancana pamarentah. Tah kulantaran kitu ulah isuk lah bageto. Ayeuna pisan kudu geus ngeureuyeuh beberes. Isukan kudu pindah sabab pageto kudu geus kosong. Tak kitu beja dikuring. Cek Mang Ujer rada dareuda. Jep kabeh jempe terus ngaharuleng bingung ting polohok ting rarahuh. Aya nu langsung diuk bari leuleus. Aya nu ngalange ngahuleng bingung. Lila-lila pok aya nu nanya, "Pindah ka mana, Mang?" Nya ieu nu jadi bahan pamikiran Mang oge. Pindah teh pindah ka mana? Da eueuh rongan. Teu boga tempat sejen anu leuwih hade. Kumaha usaha atuh nya jeung ka mana ngajual barang menang tadi yeuh. Mubah meureun moal jadi duit. Hanas dibabawa. Kanyataan moal bisa disinglar euy. Geus kieu jadina wayahna kudu sabar jeung tawakal. Cek Mang Ujer deui saterusna mah rea ngaromong nemrakeun kasusahna masing-masing. Gancangna carita. Mang Ujer jeung anak buahna pak-pik-pek beberes ngumpulkeun barang anu sakira bisa dibawa. Kabeh ge semu alum bakatku bingung. Susah teu puguh tujuan,
teuing kudu kamananya init sabab rata-rata jarauh kalemur sasatna mah jelema nu geus teu puguh padumukanana. Mangdas majeng si Bujil onaman boga keneh lemur bisa balik ka imahna. Isukna nu geus buleud hate mah terus init teuing ka mana da teu puguh tujuan teh. Mang Ujer teu diuruskeun manehna ge bingung teu boga jug-jugeun. Nu can panceg hate ngahuleng keneh. Komo anu sakulawarga mah ngarariung teu puguh bingung anu teu mangih tungtung susah nu taya hinggana. Wae kadua beuki carang jelema teh kapaksa buyar sakarepna masing-masing. Ting laleos bari jeung lungse. Aya bahan jadi galanangan deui. Ngayang di mana-mana bari teu boga pacabakan anu matuh. Dina poe nu geus dijanjikeun, nyaan loba nu datang. Tayalian iwati patugas kota Madia rek ngayakeun panartiban. Barang jol teh tuluy we ngajalankeun tugasna. Atur rada beurang saeutik jebul rombongan para pagawe poe eta keneh ngayakeun pembersihan. Kocap dina hiji mangsa. Harita teh wanci manceran. Kota Bandung karasa panas asa bayeung yang matak hareudang. Panon poe moreret panas asa ngajeletit. Mana komo dipuseur dayeuh. Di jalan raya anu rame ku kandaraan leuwih panas karasana nu leumpang pating koloyong. Nya dina kaayaan kitu. Di jalan raya aya anu lempang duaan lalaki wungkul. Nu saurang geus tengah tuwuh, nu saurang deui mah ngora keneh marawa kantong. Tayalian iwati Mang Dasma jeung si Bujil anu geus datang deui ka kota Bandung rek nuluykeun pagaweanana. Pangawakan geus lingsig deui lantaran leuwih ti saminggu reureuh di kampung. Tara digawe, tara kamana-mana, estu cicing teh nyaan, ukur sagawe-gawe di imah. Duh nah panas teh nya asa kabida-bida teuing ye. Halo do tuh da geus mangsa katiga ieu teh. Usumna onggoh, tapi keur urang mah untung Jil. Sabab barudak anu usaha, halo do masuk loba hasilna jeung tara kalotor teuing. Da tempat pamiceunan runtah gararing. Kitu biasana oge tapi Mang kuring mah peuting tadi teh ngimpi goreng ye. Tapi ka ayeuna teh inget we. Ngimpi naon gitu Jil? Ngimpi kadatangan palabe. Ujug-ujug mah sarahkeun surat talak bagarakeun teh kuring kudu nyerahkeun si Oneh cenah. Nah kalah seuri Mang. Riwan eta mah pedah maneh sok nyaritakeun Nyi Oneh nu timuruan. Nya wajar gitu mah Jil. Keun bae atuh ulah sok dipikiran teuing da biasana. Jadi we ka impi-impi. Henteu Mang. Teu mikiran si Oneh. Da geus ngartieun ayeuna mah. Geus nyahoeun sarta percaya yen urang teh tas naon kitu kalaraan, tas ditahan polisi. Tapi manggung si ngadenge beja ti bibina. Yen Nyi Oneh teh tetep wae aya pikir nu lain-lain. Rada curiga ka maneh. Bisi nyelewedor meureun. Rakayan gitu teh mangaruhan kana batin maneh jadi we kaboa ngimpi. Geus lah, lain impian naon-naon eta mah riwan teu kudu jadi pikir. Riwan? Teu kaharti Mang. Nya hayu we gancangan leumbangna ieu. Teu kuat ku panas ieu. Si Bujil teu ngomong deui terus we leumpang nuturkeun Mang Dasma. Jog-anyog ka parapatan terus mengkol ka kenca, mangih deui simpangan mengkol ka katuhu terus lempeng. Jog-anyog ka sisi jalan kareta api,
Eureun heula sakedeung sangucur beungeut beureum kapanasan. Geus rada reureuh maju deui mapalai rel. Geus kitu jog anyog ka hiji tempat. Rarat reret nempoan ka tempat pamiceunan runtah. Aneh ti iseun ayeuna mah nu mulung. Tapi Mang Dasma jeung si Bujil teu laloba omong. Da boga sangkaan pasti anak buahna geus baralik. Geus di tempatna wanci kieu mah. Atuh terus saleumpang deui kalayan tenang. Nya akhirna anyog kanu dijugjug ana breh ngajenghok duanana ge bakat ku kaget. Sajengjongan mangahuleng ngajanteng teu lemek teu nyarek. Duanana nenyokeun anu keur digawe bangun tenang. Memeres eta tempat. Bersih lalening taya barang-barang taya naon-naon. Nu biasana numpuk barang-barang urut ayeuna mah eueuh runtah-runtah acan. Masya Allah, naon geus kajadian Jil euy? Nya teuing Mang, urang teh salah kitu nya sabi teh. Nya asa bener ka dieu. Tah tiang listrik cirina, tah tangka jamu aya keneh. Batu eta teu pindah nu puguh mah. Bencana we mah Jil. Mang, cik tanyakeun ka tukang bubur. Ayo aduh, suga nyaweun. Duanana Malik terus ngadeuketan kios sisi jalan. Make pipining kulamak geus belel. Aya tulisan bubur ayam. Bus duanana ka jero kasambak teh meni jempling. Meni eueuh nu jajan ngan aya anu dagang we sorangan. Mang, naon nu geus kajadian di dieu? Cek Mang Dasma bari neuteub pelongna semu kosong. Di tempatnya ditartibkeun teu meunang aya bangunan naon-naon. Sabab ieu tanah pamarentah Mang Ujer jeung anak buahna mangkukna teh parindah. Hah? Pindah? Ka mana pinahna Mang? Si Bujil ngengkolokan. Teu terang Jang. Teu aya nu bebeja ngan anu katenjo ku Mang mah pabulencai teu puguh jeung teu bareng deui lah. Nyata mata kuatir puguh ge teuing kumaha nasibna tah. Cek si Mang tukang bubur nyarita dari anaker. Sabab geus teu asa jeung jiga ka anak buah Mang Ujer teh. Sabab geus lila babarengan jeung geus ngalangan deui. Tuh Mang, benar impian teh. Be, kumaha ari geus kieu yeuh? Cek si Bujil bari ngagarosirah. Pikiranana jadi rungsing deui. Hatena pating sarblak teu puguh rasa. Mang Dasma teu ngomong. Asa dina pangimpian teu percaya kana kanyataan. Mang Dasma bingung kumaha nyapi lampaheun. Ngahuleng we salila-lila nangeui gado bari melong ka urut padumukanana. Nu ayeuna geus bersih keur dibeberes ku petugas. Rada lila cicing di dinya ku tukang bubur disuguhan bubur jeung cinteh. Da geus teu asa jeung jiga atuh ngalangan sore isu ka manehna teh. Malah ku ayana Mang Ujer jeung anak buahna bubar teh. Tukang bubur mah sarua jeung kalengitan sumber pangasilan. Kumaha ari geus kieu Jil? Sabab jelas ieu mah lain ngimpi. Nya puguh we atuh da ieu mah kanyataan. Cing teh kumaha pipetaeun urang? Nya teuing atuh. Aya-aya we gogoda teh. Kumaha nulunganana ka mana parinah nari Mang Ujer. Leuheung mun ngagunuk. Tangtuna ge aya keneh persatuan. Kumaha lamun misah awur-awuran. Tangtuna ge mawur ari initna nungtut mah atuh Mang. Bener Jang. Initna ge paburencai teu puguh tujuanana ku Mang kanyahoan. Kabeh ge bangun bingung samar pola duka kumaha tuluyna. Da tepi ka ayeuna teh taya bejana. Urang teangan we atuh Jil sugane aya anu kapanggih. Mun geus kapanggih
urang ngumpulkeun deui anggota. Urang ngayakeun deui usaha kawasan geus. Nya hayu atuh kita kemon. Ceuk si Bujil. Saenggeus ngadahar bubur sarta geus wareg ngawadul, terus nama Mang Dasma jeung si Bujil teh amitan ka tukang bubur. Beral miang bari jeung teu puguh anu dijugjug. Teuing ka mananya kudu init. Ngan ari niatna mah rek neangan Mang Ujer jeung kanca-kancana sugan kapanggih. Nya satuluy nama Mang Dasma jeung si Bujil teh ngider di kota Bandung. Neangan Mang Ujer jeung kanca-kancana. Tapi tetela jauh jeung milikna. Hiji oge eueuh anu kaparengan tepung. Sakitu jelema lobana teh eueuh anu wawuh hiji-hiji acan. Sedengkeun kaayaan Mang Dasma jeung si Bujil beuki lila beuki capek. Bakal beuki ipis anu tadina keur bakal usaha teh kalah beak dipake dahar sapopoe bari jeung teu aya tamahna. Beurang ngider ka unggal tempat mun peuting sare di mana bae poekeunana. Teu aya bedana jeung basa anyaran datang. Sapoe dua poe mah can kaciri robahna. Tapi saenggeus aya kana genep poena pakean mimiti dekil. Beungeut kalotor balas ka poe unggal poe. Langka mandi dahar teu puguh aturanana. Ibadah oge coreleng, kadang-kadang ngalaksanakeun ibadah, kadang-kadang teu kaburu. Atuh sangsara deui bae Mang Dasma jeung si Bujil teh. Cager pohara Mitra hanya ka kepejeng nengnong deui ka dieu heula. Hapunten samudae kalepatan, insyaallah enjing teu pangdangu deui. Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.